teu meunang maingeus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit, kiai tinggal kiai jangan raka ge lain yang sata jang kiai. Yang kiai malah mah nya namun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Saud Abi Hurairah, qala alaihi salatu wassalam, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Kata tamuan teh ku tukang ngadu koto main gaple tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang paling banter lurah camat emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha gitu teu bagus sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT teu bagus besi aya kiai besi aya ustad kata tamuan ku bupati kata tamuan ku menteri kata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga eta rusak hatena si kiai. Rusak pae eta hatena. Sebab udah dipakah ka hayang ku nya iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos kitu tinggal lepekna doang. Teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali. Emang aya atuh aya wali nikah. Mitoha berarti. Kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Saha nu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna, taqarrubna, deusna. Saha nu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Kurang kata tamuan ku bupati mah hareudah. Kata tamuan ku menteri hareudah. Kata tamuan ku gitu camat hareudah. Tiis teh eta kadeleuna doang. Amplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat. Datang ongko merek henteu goblok bae camat. Tungtungna mah ditajong bae camat di goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Sya'ban kata tamuanana ku malaikat Jibril alaihi Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulanan. Mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut. Kayak bakal terakhir orang bakal kata tamun ku malakal maut. Ingat deh teman, malaikat pamungkas teman. Terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal orang. Lamun amal orang bagus datang na kasep, mun anu kasep ingat deh. Mun amal orang jore bangsa ngeredit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak ingat deh bisa anu hideung. Waalaikumsalam. Malaikat sianya. Hah? Ya hidung ya. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat Gusti Allah dibuka. Masya Allah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak, anaknya ah ka indung, luhur atasannya ah ka bawahan, bawahannya ah ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan karaya, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nya ka pamajikan mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nya nama. Dan seukur saceuhil meureun boga karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa maung bae teu daek ngadahar anak.
mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat wari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene urang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, nu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya ahna Allah 290 atuh teu kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adi diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Tah malam ieu teh malaman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa sholli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun dua leungeun. Munajat ka Gusti menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tuh cek Kangjeng Nabi ya jadi ma hadhihi lailah ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kangjeng Nabi hadhihi lailatun yuftahu fiha salatu mi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Namantak Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh cilebet anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobat can miceun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban temiceun kana ilmu tarohna, ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Al musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak teu bebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah yakni teu dihampura malaman nisfu Saban keur majenna gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrikun ana zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah, tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna. Ka eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akhirnya riba ya segala lain lalawara. Lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik. Ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyakian riba, teu ngalaksanakeun ngridit, ta eta teu ngalaksanakeun bang.
Ngaye menang pangampura nu make duit bang tobat malam nisfu sabat nu ngridit tobat malam nisfu saban teu beunang magfirah jeung rahmat Allah nutup magfirah Allah jeung rahmat eta ku benci-bencina Allah ku greget-gregetna kanu tadi dicaritakeun tukang sihir tukang tara Allah gregeteun jasa jelema nu ngudek Allah gregeteun jasa anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan hingga digaulkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang mah geus cenah itu mah kiai di itu mah jangan ngredit kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sata jang kiai malah mah nya mun ngajakan nya pamimpinna pokoknya tidak terkecuali akilar riba al-aqal walidain atawa nu keheul ka indung bapak nu nyarekan indung bapak anu teu hade jeung indung bapana maleman nisfu saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah insyaallah. Mana deui wanamam tukang adu domba Zulwajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa Zulwajhain nu kaya komo pamimpin nama wah cenah ulah Golkar bae meureun nu sajen sawaun saruha kabeh ge kos kitu masyaallah alqati arrahmi atawa nu megatkeun rahmi ka inden kituna mumbung wauh jeung lanceuk mumbung wauh jeung adi lantaran boga masalah mumbung wauh jeung mamang mumbung wauh jeung uwa nyana embung wau aing ngadatang moal didatangan teu hayang mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah Allah keheuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi fa inna haula'i la yughfaru lahum ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan tete akilar riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentek. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngridit sarua bae. Ulah main-main, ulang mumpung masih hidup kene. Umur penyaho buah isuk buah pagetok. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang orang ngarumpak aturan Gusti Allah. Sahanunya ho. Can anggeus kreditan paeh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Dan ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik gede tapi kos kitu lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa ku urang kuari geus teu dianggap teh nu nginum arak mah ku urang teh di ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bank atuh sarua bae ngerebek kabehan nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sa'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan siratal mustaqim nu lurus ya Allah.